Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui ngahanca tafsir Juz Amma karya Ustadz Uus Suhendar. Tafsir Juz Amma ieu diserat ku Ustadz Uus Suhendar ngangge seratan atau tulisan bahasa Sunda. Ayeuna urang atos ngahanca dugi ka surat At-Takwir ayat 20 dugi ka 2 hiji. Insyaallah urang bacakeun ti 20 ka dugi ka 2 hiji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zi quwwatin indatil arsyil makin. Mutta'in samma amin. Nu ngagem kakuatan ti Allah, nu kagungan arsy linuhung, nu digugu tur dipercaya. Malaikat Jibril nu jadi utusan Allah, zi kuwatin nu mibanda anugrah, kakuatan nu teu dipimilik ku makhluk sejenna, ida zil arsy ti Allah anu keagungan makin anu linuhung. Lafaz arsy di kalangan bahasa Arab dilarapkan kana singgasana atau tempat diuk raja. Dina ayat di luhur kecap arsy bisa dihartian kakawasaan lantaran teu mungkin Allah ngagaduhan kursi dina harti tempat diuk. Mutta'in sama anu digugu di alam malaikatna, kecap sama isim isyarah pikeun nuduhkeun tempat. Tafsir Al-Munir ngahartian kecap hunalika amin tur dipercaya pikeun nganepikeun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sakitu wae urang macakeun tafsir Juz Amma bahasa Sunda karya Ustadz Uus Suhendar. Mugi-mugi aya manfaatna. Urang lajengkeun sanes waktos. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.